model rumah. Rek dibawa botolna kadinya. Ngubeureuh. Kita nangtung, kita diuk. Oke lah gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narok tangkal salam make kampak, nuar ngajawab salam kurang kompak, nukadenge digireun awewe hungkul, payuneun awewe hungkul, ai bapak-bapana kamaraan teh. Siapa kong? Belah itu teu kadenge da jauh. Ajeun. Kumaha upami orang ulangi deui pada kompak. Siap. Aduh. Saya salah nama tundur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li ahli sunnah wal jamaah walladzi sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa a'azza zundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aufini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma ansurna fa innaka khairan nasirin, waftah lana fa innaka khairal fatihin, waghfir lana fa innaka khairal ghafirin, warhamna fa innaka khairar rahimin, warzuqna fa innaka khairar raziqin, wahdina wa najina minal qawmil zalimin, wa najina minal qawmil hasidin, wa najina minal qawmil kadhibin, wa najina minal qawmil munafiqin, wa najina minal qawmil musyrikin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adnabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Sugrining puji anu sampurna oge pangalem anu sagemlengna eta tetep kagungan Allah anu parantos mikawelas ka abdi-abdina.
oge nu parantos maparin nikmat ka urang sadayana sehingga urang sadayana tiasa pamprok jonghok ngariung mungpulung patepang wajah di mahfalah anu mulia ieu. Mungguh Allah hungkul nu parantos kersa musik malikeun urang sadayana siang sinareng wengina. Teu hilap shalawat sinareng salam anu utami mangga urang sangakeun wae ka junjunan nabi urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nungtungan ti para nabi oge nu parantos maparin warisan ka urang sadayana dina perkawis ajaran agama Islam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in minat tabinan tugdugikeun ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana teras turut-turut tumut kana ajaran ti mantena dugikeun ka yaumil akhir. Amin atuh pandoa. Itu kompak balikan deui Mudah-mudahan orang sadayana teras turut-turut tumut kana ajaran ti mantena dugikeun ka yaumil akhir. Ulah waka amin akhir heula. Karena ke amin. Jadi deui geura sing fokus. Ari doa mah kunaon kudu diaminan naon sababna model kieu. Misalkan Mang Juju, Mang Juju di dieu. Aya nginjem ngaran sakedeung. Mang Juju misalkan bogoh ka orang RT 5. Mang Juju teh orangnya dingin gitu loh. Ari pek teh Mang Juju teh bogoh pisan ka orang RT 5, tapi eta Mang Juju hese erek mangihan ta awewe. Bahaya babaturanna anu deukeut jeung awewe nu ditaksirna. Tah didukung we tah ku babaturanna teh diamprok-amprokeun. Tah model kitu urang ngaminan teh. Kartos ayeuna cing fokus mah Mang Juju. Mudah-mudahan urang sadayana teras turut-turut tumut kana ajaran ti mantena dugikeun ka yaumil akhir. Amin ya robbal tah kitu. Wabil khusus para alimil ulama setempat anu sami-sami hadir dina ieu mahfalah oge teu hilap kapangersana kepala desa anu alhamdulillah aya di dieu aya kepala desa aya di imahna teh ulah sebutkeun aya innalillahi aya mah. Kepala desa mudah-mudahan kepala desa naon teh Marga Jaya nyaeta pangersana Bapak Eman Suyatman, mudah-mudahan mantena tami-tami kaberkahan amin. Teu hilap oge ka para tokoh masyarakat anu mana di dieu dicatet ku simkuring. Hapunten pisan nyaeta kepala dusun pangersana guru urang sadayana sepuh urang sadayana nyaeta pangersana Bapak Haji Usman. Mudah-mudahan mantena ditamih-tamih kabarokahan yuswana amin. Oke mudah-mudahan mantena dimuliakeun dunia rauh akhiratna amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan mantena ditambih ramih rizkina, dilimpah ruah ke milikna, ditambih istrina. Di dia mah barareuki juga nanti orang dia mah. Teu naon lah ya. Oke teu hilap ka pangersana para kasepuhan para kiai, para alimul ulama, para ustad asatid ustazah nya anu sami-sami hadir nyaeta anu utami pangersana Bapak Muhammad Mukni selaku kasepuhan. Oge pangersana guru urang sararea nyaeta pangersana Al Mukarram Sayyiduna Kiai Khalid anu alhamdulillah sami-sami sareng urang ngariung di dieu nya. Oge teu hilap ka pangersana Ustad Wahyu, pangersa Abi Yazid, oge ka pangersana Bapak Haji Entis Sutisna, sadaya kasepuhan, pini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, katut pemuda-pemudik murang kali, sadaya mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dulur sadayana ari jelema teh cenah dibagi 4 golongan naon cenah?
Ari jelema teh dibagi 4 golongan ji 2 tilo. Hari jelema teh dibagi 4 golongan. Iya nu belah dia nu rada tarik bari jeung tiluan. Iya kideung. Ieu rugu A, ieu rugu B, rugu C saeutik. Coba sekali deui. Rugu A jadi kali tutul di luar jalan. Rugu A. Ari jelema teh dibagi 4 golongan, hiji 2 tilo. Cicing rugu C can dititah. Dia ke rugu A heula. Kedeungnya. Ayo, rugu A sok Pak tarik-tarik coba. Engke anu menang nu alus beri hadiah. Nah, mawa hadiahna kuring mawa tenang bae moal menta ka babinsa moal. Ante hilap ka babinsa tah can disebatkeun nyaeta Bapak Dadang Sopandi alhamdulillah. Mantena anu ngiring ngarojong dina perkawis ieu acara anu mulia ieu mudah-mudahan mantena ku Allah aya dina pangraksana salamina amin. Oge tamih-tamih kabarokahanana dijembarkeun manahna dilimpah ruahkeun milik rezekina amin ya robbal alamin. Ieu hadiah moal menta ka babinsa moal tapi hadiah ayan ke kukuring dibere. Regu A naon cenah tadi teh hiji 2 tilu. Jika nama geus tunduh maji teh. Aduh, ieu sora ge ngesrak ieu teh. Ieu teh panggung nu kagenep ieu. Geus beakeun sora. Hiji 2 tilu ari jelema teh dibagi 4 golongan. Regu A cicing hiji 2 tilu. Kembali genep 10. Regu B anu aya di dieu tah regu B. Baik untuk regu B. Apa itu yang tadi dibilangin sama Ustadz Santang hiji 2 tilu. Ya mah lomba seuri abe ajeun genep 5 ku seurina ge bae kompak. Regu C hiji 2 tilu. 85. Rek 100 da saeutik jelemana. Bingung. Hayang hadiahna. Hayang hadiahna nyaeta doa cing dihampura dosana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cenah ge doa. Yuh pang mahal-mahalna di alam dunia jeung di yaumil akhir nyaeta doa nyaeta dihampura doa. Daek membawa dosa ka yaumil akhir. Embung mendingan cayeuna saling doakeun mudah-mudahan dihampura dosa sararea kabehna amin. Ieu reguse mudah-mudahan cing dihampura dosa ku Gusti Allah. Mudah-mudahan hampang ka yaumil akhirna amin ya rabbal. Oge sadayana meunang hadiah da ngajawab. Nya. Matak ieu anu tara ka masjid oge nu tara ka masjid eta teh gede ku dosa eta teh sabenerna mah. Bener tuh. Berat moyongkot tempang teh. Dah hese ngalengkah oge ka masjid teh. Matak kuring doakeun cing dihampura dosa kabehanana. Amin. Naon sababna supaya masjid pino, supaya beratah di mas. Lalaki kabeh terutama pemuda sadayana nu lalaki masjid panghareupna ulah kolot hum. Ari di dieu 5 baris apa 5 orang dibariskeun? Mun subuh 5 baris apa 5 orang dibariskeun? 5 orang dibariskeun. Lalaki teh. Lalaki lalaki mung di masjid atau make mukena tuh. Pandi mah majang awewe meureun. Laras Bu. Laras tah. Upami engke caroge ibu, ya salaki ibu anu netepanana di bumi bere mukena. Atuh daerah atuh meureun nya. Wah ieu misalkeun pare ka mana salat di mana kamar je mukena pake nu ibu. Nah, heupan ajang awewe atuh Pak. Atuh masjid di tuh lalaki mah di masjid, bener teu? Kunaon cenah jengan itu di masjid yo di masjid teh 27 derajat. Model kieu Mang Juju nginjem ngaran we ka Mang Juju. Mang Juju teh menang milik 1 miliar amin. Samir
Munang milik semiliar atau Mang Juju geus kitu teh tah sakuran atuh syukuran di imahna teh ngonang kabeh tah kiaina dionang, DKM-na dionang, ustadna dionang, sadaya ibu-ibu dionang, barudak leutik dionang, pemuda dionang, pemudi dionang, kabeh teu sadaya sakampung dionang hayang kabagi eta rezekina hoyong kadahar ku sararea. Dionang kabehanana, ngumpul kabehanana. Derwe tahlilan pada syukuran manya, zikir tawasul jeung sagarupa dipimpin ku kiai. Yo keur mimpin ye kiai tawasul dek da eta mah aya budak atuh bari jeung kikianna palatak kana sirah baturna teh bener teh jagungkeun sirahna teh bari heureuy keur tahlil teh aya nu kitu loba apa itu teh berata ojok baturan teh ramjadah beungeut sia cenah kitu bales deui aya deui aki-aki anu melu ka Mang Juju milu syukuran hayang menang besek jeung duit 50.000 rek cok beja rek dibere 50.000 sewang sadada rek menang da menang duitna 1 miliar eta aki-aki nu milu tahlil ieu tah inna bari hees menunutan nunutan orang ge apa naon sih nunutan itu kepojoran kepaehannya aya nu kitu aya eta teh tetangga Mang Juju kieu cenah ge si Juju ramjadah karek menang 1 miliar oge da sombong sia mah yang katanya ku batur sia mah engge nyaho bener teh aya eta teh nu hate dengki ge aya komo ibu-ibu mah belah ditu di terasna bari ngarumpi geunahnya na Mang Juju menang naon eta teh menang naon ge manehna teh nya 1 miliar eta teh meh penting ngali tu besek lagi geuningan make rendang lagi 3 sewang ge nang besekna teh aya deui anu mikiran teu boga hutang anu loba hutang mikiran Gusti isukan bayaran budak ka mana nya nginjem gitu ka Mang Juju kitu aya nu kitu aya loba beres we eta kiai ustad mimpin doa sareng tahlil doa beres sadayana bor eta budak tadi anu kikitu bretak anu silih suntrung anu heureuy menang teh besek jeung duit 50.000 menang aki-aki dan nutan kieu menang teu menang balik mah kabeh ibu-ibu nu ngarumpi menang teu menang kabeh oge kiaina ge menang ngadoa tahlil atuh da menang 1 miliar 1 juta diberena ge eta teh mimpin tah tahlil mimpin syukuran ustadna anu ngabring-ngabringkeun 500.000 eta teh ku Mang Juju teh komo ceramah model kieu teh leuwih 1 juta tuh ya eta mah jang Mang Juju kitu atuh eta mah sadayana kengeng eta besek jeung duit 50.000 kiaina menang salaku nu mimpin 1 juta ustad nu ngabring-ngabring santina 100.000 sadayana kengeng salat berjamaah di masjid model kitu urang gambaranana dok pengadeg imam kiai Allahu akbar betul makmum loba ngajajar 5 urang eta nu 5 urang teh kadang dina hatena teh komo keur subuh bari nunutan tunuh keneh ieu ada gitu penggiliran dolin amin gitu aya nu hatena teh ka itu ka dieu aduh aing ayeuna isu keneh kudu bayar-bayaran budak kumahanya ti mana ya duit bari salat teh aya nu bisa maca Fatihah ge can apal aya teh tapi sadayana kenging 27 derajat tah sadayana leres teh ieu mah keur ngaji can bisa balelo maca Quran ka itu ka dieu ieu derek-derek ngieun salat di imah sorangan aduh Gusti mah agung model jelema bisu eta teh keur gerakan kitu da moal ngartieun atuh betul bere contoh heula tadi mah 4 golongan can kabahas ieu teh teu ka dieu heula sakedeung udah tadi moal ieu kekembae lah tadi ningali mesin gede yo Bu Cuk Kang ya dalam upami misalkan di masjid makanya 27 derajat sadayana itu ayeuna urang hayang teh 27 derajat urang teh ngaji oge maca Quran diajar keneh susuratkan ge nu apal teh kul huwe jeung kuliah bener teh enarek di imah ai maca tak TikTok keneh rek kumaha coba contohna model kieu ya jelema anu bisu mun boga anak urang ulah jelema bisu lah jelema boga anak urang ye
Ibu jeung bapak gaduh murang kali teh aya kahayang meuli motor. Hayang meuli motor, da nama zamanna baru ka motor geuningannya. Hayang meuli motor. Dor, eta bapak yeuh. Mang Juju nuju nonton TV kieu. Dare budak teh hayang meuli motor make kode kieu. Rang 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 rang. Cenah. Hareupeun bapana keur nonton TV. Kira-kira eta bapana Mang Juju kumaha eta? Tinggal naonan budak teh, bener teh. Sakali sih wajar antep. Balik deui hareupeun anak. Gitu eta budakna teh. Hareupeun indungna kitu deh. Ai cek bapana teh, anak aing iraha gelona goblok. Gitu. Sepupu gua hareupeun aing ngengeng, hareupeun aing ngengeng padahal mah hayangeun motor. Aing ngomong henteu coba kumaha. Meunang mah nu aya kali bere gelo anak aing ternyata cenah kitu. Kai carekan Aisyah teh nanaonan tangkurak teh beureuk kitu. Cek bapana teh hayang motor bari ceurik. Hayang motor gadag kitu patut beungeut sia cenah meureun cek kolot teh. Bantuan tuh kolot maneh nyeuseum atuh naon cuci piring kitu tah ngepel sia. Salat ge tara meureun kitu. Tapi lamun budak kurang rajin Bapak Ibu, putra Mang Juju isuk keneh geus hudang. Hudang subuh keneh rumah wadah nyeusuh ngepel segala rupa. Eta kira-kira kolotna bunga henteu? Bunga. Di mana 3 bulan kemudian cekolot teh karunya budak teh. Ini sekolah lempang nebeng wae jeung babaturanna. Mi ka dieu. Anu urang panggulikeun motor karunya teh budak teh. Gantian deui nya. Heueuh nya. Karunya bagur budak urang mah. Pasti dipanggulikeun motor. Leres teh? Cang. Sarua urang ge kitu saberjamaah teh yeuh. Ka sahabat Kangjeng Rasul, sahabat Nabi sana nuju netepan. Mung kakantun netepan berjamaah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalin Kangjeng Rasul tos beres salatna. Cicing juk aya sahabat Rasul datang. Salat, jeleger salat sorangan. Eta cek Kangjeng Rasul, "Hei, sobat, kunaon? Salat anjeun masih kene salah salat deui euy." Kumaha tuh salatna Kangjeng Rasul? Turutan kuring di mana salat tuh. Eta teh sahabat Rasul tiap dinten jeung Rasul salat di masjid Rasul sapopoe jeung Rasulullah. Tapi masih kene salah kawan Rasulullah eta salatna. Komo urang jauh jeung Rasul hirup di zaman ayeuna can pernah ningali salatna Rasul geus teu. Cicing we di imah salat teh kumaha tuh ieu pemuda ka masjid. Salat di masjid pemuda hungkul mantap kita karah. Betul itu. Insyaallah gerakeun dayana sadayana salat berjamaah di masjid. Lamun misalkan masjid kosong PKI resep asup penjajah resep asup urang dijajah ku sadaya ayeuna ge geus dijajah sia teh masjid ke ditararutup teu meunang dibararuka goblok. Bener tuh cok pemerintah tutup masjid cenah kitu meunang loba ting berjamaah. Allahu akbar. Aipek teh loba nu ngamek pemuda teh. Naon ditutup ari keur dibuka acara ka masjid ari ditutup sia ngaramak pan kitu teh. Aduh Gusti Agung. Sok ararane pos nu eueuh di jalan teh gogorowokan. Naon masjid buat ditutup urang mah ulah sieun ku corona. Urang mah ulah sieun, urang mah daal paeh mah kumaha Gusti Allah cenah kitu. Nah ari keur masjid dibuka keneh eueuh ka masjid aya ditutup oleh protes pangheulana. Bari jeung tara ka masjid acan. Nauzubillah min. Gitu. Mumpung orang masih kene aya masjid lega der pinuhan masjid. Gitu. Non margina eta perintah Rasul anu paling utama. Bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah alus ti leuwih ti masjid? Bumina imahna Kangjeng Rasul, yeuh bumina ya Allah luhurna ge palukuh daun korma lares teh. Masjidna mah megah nabawi jeung Madinah lares teh. Tuh. Supaya naon supaya berkah di masjid ieu masjid sakitu bekahna. Megah ka luar biasa. Ayo sadayana ngabring ka masjid sana pemuda sadayana, bapak-bapak sadayana di masjid sana depan berjamaah 20 derajat sadayana. Kilunya. Kembali ke lab. Jelema teh dibagi opat gong. Ya hapunten sadayana sim kuring mah da lain kiai lain ustadnya. Di dieu seueur para kiai teh marek ngawangkong we mah tausiah rek ngawangkong.
jadi seueur ahli dalil, ahli tafsir, ahli pantek, ahli bayan sadayana di dieu mah seueur. Ieu mangawangkong ilahnya Bapak Ibu. Nah, ari jelema teh cenah dibagi 4 golongan. Nu kahiji jelema sok eling tapi eling. Naon cenah? Jelema nu eling tapi tah. Nu kadua cenah jelema nu sok eling tapi teu eling-eling. Nu kadua naon? Tapi teu eling-eling. Nu katilu cenah jelema nu tarami eling tapi eling. Atuh hayo ngawangkong bareng atuh pan capek teh kok geus beuyeuh sora teh. Nu katilu cenah jalma nu tarami eling tapi golongan jalma nu kaopat jalma anu tarami eling barijeng teh eling. Nu kahiji jalma anu sok eling tapi eling eta jalma nyaeta yeuh keur eling nyaeta memperingati kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ieu keur eling sadayana. Tapi eling model kumaha geus memperingati naon sagarupana ngupingkeun tausiahna naon sabab diturutan perintah Rasulna. Diturutan perintah Rasul. Jadi subuh teh masjid kudu pinuh ku bapak-bapak jeung pemud salat berjamaah. Berarti eta asup kana golongan jalma nu sok eling barijeng eling. Itu. Nu kadua nyaeta jalma anu sok eling barijeng tara eling. Ayo we eta masih berdua. Muludan milu Rajaban aya, Khotaman aya, Muharraman milu tapi cadu we ka masjid mah. Cicing we di mah. Panghulana aya lesengan pemuda, panghulana daratang. Betul. Sareng resep ame eling mah resep. Tapi giliran di masjid berjamaah kok wayah nanti aja nama. Tapi orang dia malah alhamdulillah tingali ti dia pemuda-pemudi humpul. Berarti ia termasuk golongan jamaah anu eling barijeng eling alhamdulillah. Anu katilu cenah nyaeta jalma anu tarami eling tapi Mang Juju mah biasa we naon je nyumbang dah 2 juta. Dan naon muludan tah 2 juta. Tapi tara pipilu we Mang Juju mah tara. Datang hadir yuk we. Tapi eling ka masjid hadir naon tah nu kitu jalma anu teu eling tapi aya golongan nu kaopat jalma anu tarami eling barijeng teu eling-eling. Tara pipilueun muludan pengajian tara komo Rajaban eueuh. Tapi manehna mah aya nu gege lewat we si eta mah. Liwat we masjid keur ajan ge cuek we. Allahu akbar Allahu akbar. Manehna mah lain nyekel gitar. Teling-eling we. Biarkan aku begini, ini mauku. Itu bodinya penggitar kayak gituan. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Eta batur azan gitu we eta mah. Nyanyi we pagawean teh eling-eling teh eta mah. Gitu si eta mah gitu orang dia mentu orang gitu. Gitu. Kau terindah kan selalu terindah. Oh geus mahal. Itu Allahu Akbar. Eta nu jalma tarami eling eta mah geus kitu wae eta. Ya. Dulur sadayana dina ngawangkong wengi ieu urang judulan lahnya. Eta di naon muqaddimah eta mah jang. Ieu rek sabaraha lami ieu. Dugikeun ka tabu sabaraha kira-kira? Kedap ieu teh tingali jamna
Mai tubuh daya ge HP uing atuh ulah molotot. Geus 20 menit cenah naon geuning? 20 menit. 20 menit deh ah. Siap 20 menit deh. Siap. Arek 2 jam deh. Sabaraha menit deh? 2 jam. Geus tunduh datang ti tadi teh. Bae 5 jam udah kuring madalang meureun 5 jam gelo. Allahu akbar. Wangkongan dina wengi ieu urang ngawangkong moal tausiah. Ieu ngawangkong ieu ti sim kuring urang judulan. Nah mugi jeung di judulan sagala rupa cenah usahana. Ieu mah Bikokom salakina Mang Juju. Kemarin ya aya ngaran Bikokom aya. Hampura we nginjem ngaran hampura. Urang doakeun Bikokom cing ahli surga amin. Hadir teh Bikokom hadir. Mana? Eta Bikokom. Allahu akbar. Namut nami. Da tama Bikokom kawin jeung Mang Abbas. Jeger teh budakna di ngaranan da hayang supaya inget ka kolot wae jadi baskom. Ambo Gusti aing. Ngaran pamana Abbas, inungna Kokom. Aduh anakna jadi baskom. Allah, hampura Bikokom hampura. Aduh hampura aduh aing. Sieun dipegat teh balik aing ku Bikokom. Wah Bikom harus cepi Kokom ku aing dipegat baliknya sia ku aing ditambahan amplopna. Alhamdulillah. Urang doakeun Bikokom cing ahli surga amin. Ya. Bikokom salakina Mang Juju. Ceuk Mang Juju teh hareeng. Saha? Khotib itu gerang. Yeuh. Pan ieu mah keur nyarita atuh. Aing ke dipegat kuduaan ari kieu carana mah. Nya Bikokomna nya mangotipna aing balik dipegat. Aduh ampun. Kajenlah urang doakeun mangotip cing ahli surga amin. Amin. Ya Bikokom jeung mangotip aya mangotip. Hadir. Mana? Ini kasep. Pantos sambil Kokom tergila-gila atuh. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Pak Khotib aduh. Gagah asa pangkasepna we teu Bikokom sehat. Allahu akbar. Ya Pak Khotib sareng Bikokom namut nami ya mah punten. Tabongana betita Pak Khotib. Cek Pak Khotib ka Bikokom. Ye yayang oh yayang penyebut teh. Atuh teh kudu alus ka Rasulullah atuh ngomong teh ya Humairah bebeb bae. Bebeb. Cek Pak Khotib cek Bikokom kieu. Ada apa ayang? Eta nyebut ayang, ada apa ayang? Cek mangotip dek kieu bebeb tingali keur muriang kieu itu aya muludan di masjid. Atuh bebeb teh wakilan aku ke sana. Paneker gering meureun pangotipna. Wakilin aku deh ya bebeb ke sana. Oh iya dah. Ayang tidur aja dah nanti ceritain ya apa isinya nanti. Oh iya ayang. Derwe Bikokom teh ini kemana? Ka masjid acara naon? Muludan saha teh? Nu ini saha? Bikokom. Nu geuringna saha? Doakeun cing sehat salamina amin. Ya mah contoh. Beres eta muludan. Mulih ka bumina penak sareng Mang Khotib keur muriang humarurung ya bebeb karak balik mohon ayang ya Allah meuni panas ieu awak Gusti bade ngaleueut sok ieu teh haneut aya haneut leuit heula bismillah
ngeserak nih yang genep kali manggung teureun-eureun isukan di lembah duhur malam Senin. Aduh, urang mau lila-lilanya malah itu. Eta mah bikokom meuning ke Mang Juju. Jok Mang Juju teh ditanya ka bikokom. Bebeb. Mang Hotip, ampun. Ya mah kudu minum deui aing. Ampun poho deui. Sunah Rasul mah 3 kali sia teh. Alhamdulillah. Eta Mang Hotib naros ka bikokom. Bebeb. Bari humarurung teh kan panas diri Bebeb. Gimana tadi itu tausiahnya itu ajengan dari Bandung teh kumaha apa yang diceritain? Gitu hahaha hehehe cenah. Atuh naon sage hadir mending aja dogo jeung aing ieu. Pan ari di judulan mah atuh apal-apal. Judul atuh jawab atuh aduh Allah Akbar orang dia mah tawadu kabeh meni embung keluar surat aing rieur. Atuh ngaji teh ye tabligh teh ye taklim teh apal-apal judul atuh kebi kokom teh baliki ka Mang Juju ka Mang Hotib ditaros tuh Mang Hotib teh Bebeb apa tadi tentang apa judulna anu ngeusi judulan can urang judulan heula tuh ngawangkong ayeuna sareng simkuring nyaeta judulna luarna di luar sohor jerona wajib. Sok turutan 1 2 3. Di luar sohor jerona wajib. 1 2 3 di luar sohor jerona wajib. Kelakang abdi ieu belah dia ngupingna salah. Sakali deui di luarna sohor jerona wajib 1 2 3. Nah dedengian teh buka kolor jerona wajib teh ajib cenah kitu. Nah salah dengnya apaan aja teh. Iya dia belah dia. Ngomongna teh cenah ge buka kolorna jerona ajib teh kitu. Istighfar ceu. Teh loba budak. Ampun. Sakali deui geuna. Luarna sohor jerona wajib 1 2 3. Luarna sohor jerona wajib. Gitu. Gue satu surina. Pan meureun bikokom teh ka Mang Hotib narosna cenah Bebeb tadi teh eta alhamdulillah ayang tadi teh nu carioskeun teh cenah judulna teh luarna sohor jerona wajib. Atuh keur muriang dengan teh ulah waka tuh sia teh aing keur muriang. Aduh, ampun dedengiana sarua model tadi abdi sukanya bener gitu salah. Di dedengiana teh kucuk Mang Hotib dedengiana teh kieu. Buka kolor jerona ajib. Cing atuh keur muriang pan aing cenah ye. Lain Bebeb ye mah lain ayang. Naon? Di luar sohor jerona wajib. Oh, nah karena muludan luar sohor jerona wajib naon eta teh ngarti. Derek dah urang ayeuna urang caritakeun eta ieu mah ngawangkung da seueur kiai di dieu mah. Abdi izin bade ngaosna di dieu mah. Nya di luarna sohor jerona wajib. Kunaon sebat di luarna sohor? Yo ieu teh urang teh pan sohor sadayana geus teu. Terkenal ai sohor teh dikenal sadayana. Saha nu disohorkeun ku urang? Saha nu kasohor ku urang? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu tah anu kasohor nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu supaya naon supaya kabeh arapaleun dina bulan Maulid teh nyata kalahiranana Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu yeun cing kasohor ka mana-mana kudu kanyahoan ka itu ka dieu kudu apal kabehanana yen ayeuna teh di bulan Mulud aya bulan anu mulia nu dilahirkeun manusia mulia nyata habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah aya anu ngomong kieu pan muludan bid'ah. Aya teh kitu. Loba. Bid'ah teh ulang tahun cenah eta mah.
Kepret nu kitu mah. Goblok gitu sia. Gitu. Ulang tahun mah orang Nasrani ya. Nu ulang tahun mah orang anu ulang tahun mah orang Kristen. Emang saha nu bisa balik deui ka tahun baheula aya teu? Anu ngulang tahun aya teu bisa balik deui. Tong boro ka tahun kamari. Yeuh ka poe kamari ge poe naon ya? Poe Jumaah aya teu bisa balik deui. 2 jam tadi aya teu bisa balik deui ka 2 jam tadi. Teu bisa. Jadi lamun aya jelema anu nyebutkeun ulang tahunna Kangjeng Nabi eta nganasranikeun Kangjeng Nabi, dosa gede. Betul. Mata kemun aya nu nyebut bid'ah sia ulang tahun Nabi, sia teh Nasrani berarti sia mah nganasranikeun Kangjeng Rasul. Lamun teu diciekeun moal sohor Kangjeng Nabi, ayeuna geus loba adat-adat Islam, peringatan-peringatan agama urang loba ditutup kalobaannana. Bener. Lamun teu kieu budak urang moal nyaho. Nyahona naon? Kana HP rek HS hap. Udang HS hap, erek ngising hap. Geus ngising erek dahar. Geus dahar hap. Erek ulin keur ngobrol ngisingna oge hap. Aing lieur. Lamun ngisingna HP kumaha? Sok ibu mun ngisingna HP kumaha eta? Kumaha lamun ngisingna HP? Eta ngeujeunna mun lila HP-na teh 7 in. Atuh kudu dijahit soek. Aing lieur. Jika nanti muka counter mun ngising HP. Borojol deui merek teh Oppo. Borojol deui ngising teh naon? Naon? Lenovo. Merek Jawa kabeh. Papan po kitu mah Jawa kabeh. Kulunyung teh merek Samsung. Wah, ieu rada mahal. Ya amit-amitnya innauzubillah min. Ya. Kada ayeuna mah coba barudak ayeuna kabeh. Kana muludan hese kana rajaban kadang geus loba komo di kota mah. Di dieu mah geuningan alhamdulillah. Hayo we HP eta erek sare HP heula nu teh nyo teh. HP we nu dikieu-kieu erek sare teh bikin ka HS eta HP. Kadang HP hurung jelema mah HS. HP hudang sare HP komo lamun geus boga kabogoh, nu geus boga kabogoh astagfirullahalazim eta mah geuningan nu HP na teh. Ayang sudah bobo belum? Belum. Eta jam 8 nga-WA ka kabogohna, cek kabogohna teh. Aduh aku baru beres belajar baca Al-Qur'an ilmu tajwid. Padahal mah beres ngising. Aduh ampun Gusti. Oh damung ka nyahoan goreng na ku kabogoh. Ada dah HP teh loba ngabohongna teh. Allahu Akbar Gusti. Ya, matak teh nama HP teh kade. Kadang enak bapak-bapak geuningan, bapak-bapak ge kadang. Ya. Aku mau geus abah-abah mangrek daang udud. Bener. Geus daang udud. Erek HS. Udang HS udud erek ngising. Geus ngising. Arek ini mari macul udud dolo gitu. Aduh. Tapi hari Quran mah tara di imah Quran ayat seberiji. Nah. Di imah anu keluargana aya 5an Qur'anna boga hiji sewang teu. Henteu ayat seberiji, ayat 2. Tilu boga tilu di Quran sok diparebutkeun tara eta Quran. Tara balalagur gimana rukun rumah tanggana balalagur. Aduh, balalagur luar biasa. Ari HP di imah boga hiji sewang. Boga sok diparebutkeun tara. Sok boga hiji sewang ge hayang nu indungna anu bapana. Ai Quran mah teh diparebutkeun goblok. Aduh aing pusing. Di balalagur Quran ayat 3 sugan parebut jelema aya 5an di imah. Aing heula rek ngaji cenah teh. Aing heula. Aing henteu sugan Quran mah. Nah ari HP nginjem atuh pan sia boga eta aing kuat kitu nginjem, mah parebut mun ka paseha teh. Mit amit aing mah. Aneh bener teu. Ai kana HP ini parebutkeun ai Quran di ararantap. Remote sok parebut ka remote. Nu TV remote sok parebut. Quran mah tahara. Saha eta teh? Urang Gusti mu agung ulang ke manyang suludan manya
itu remote komo lamun pas keur geus mah eta biadabna teh tanya Yahudi. Yo, pas nyetel etana, nyetel Persib jeung Inter Milan teh diadu. Nah, Inter Milan teh asa inget ke marbot sim kuring baheula. Kondisi Cibureum ya marbot keur nonton bola Inter Milan jeung AC Milan jeung naon poho dataran nonton bola. Deur teh pas keur nonton jam 2:30 aya nu maot ceuk. Bikokom jam 2:30 aya nu maot pas keur nonton eta bola Inter Milan. Deur aya si abi teh buka kamar bot diketok pangumumkeun itu aya nu maot. Sa eta saburu pangumumkeun heula. Nyatu diridik 3:30 teh ngumumkeun nu maot di masjid deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan aing ngumumkeun maot. Assalamualaikum lagi tur ada panjang. Nya. Tur teh innalillahi wa Inter Milan 2-0. Aduh, Allahu Akbar. Eta demam bola balegugna teh. Demam bola. Heeh, matak ya. Geura ieu kamu papana lamun aya Persib dol pas pada magrib. Atuh masjid kosong magrib oge. Da hayang nanyo Persib eta ki remote. Ai hiji deui indungna hayang ningali naon teh? Cinta naon teh teh? Andin. Oh, bikokom ni apa? Aduh eta nu hiji pamajikanna hayang si Andin cek pamajikanna kadeuk bola eta kagok ka dia eta Andin keur iklan eta budakna pas giliran ka asupan Persib ditajong huluna hareupeunana goblok cenah sia aing jadi ewe ditajong huluna Allahu akbar la ilaha illallah ya rob nah iku kitu-kitu teuing nya aya nu kitu aya itu geura lain ngomongkeun hampura wa lain teu maksud ka dinya ieu mah contoh. Cek atuh bejaan mun anu kitu teh ulang moal diomongkeun sini pegat balik ke. Nambahan amplop bae. Aduh, cek ya Allah ya Rob ya kembali ke lab. Urang teh kudu sohor ieu teh nu sohorna teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi muludan gebiarkeun rajaban gebiarkeun salawat gebiarkeun kabeh pokona mah digebiarkeun naon supados jalmi supados murang kali henteu poho kana naon anu kudu dimuliakeun anak urang sararea leres ya aya budak anu arek muludan alhamdulillah menang besek menang bong eta barokahna teh aya teh nu diimahna ngadon maca marhaba ngahaja aya teh aya teh di imahna ngadon ngan marhaba jarang tapi nalika muludan kabeh maca marhaba jeung parjanji sadayana leres teh ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaik sakali deui babarengan hiji dua tilu ya nabi salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sing saha wae jalma anu maca sholawat maca perjanji ngagungkeun Kangjeng Rasul tur ikhlas di bulan Mulud di bulan Rajab di bulan Muharram maka aya hiji riwayat anu nerangkeun aya hiji malaikat di luhur di aras diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah ngajeburkeun awakna nyaeta ka hiji wahangan anu gede ka cida gede nyaeta sungai teh meureunnya dibuat ku Gusti Allah tina cahaya
gejebur eta malaikat ngagejeburkeun maneh ngabeubeutkeun maneh kana eta ulah anu gede teh anu dibuat ku cahaya tina cahaya ku Gusti Allah hiber deui ka luhur der hiber teh eta malaikat ngabeberkeun jangjangna terus ngagibrikeun jangjangna bener teh eta tetesan-tetesan cai anu dibuat tina cahaya dina sungai nu tadi ku Gusti Allah celak ribuan dijadikeun malaikat saksi keur jalma-jalma anu maca sholawat amin. Di mana orang maca sholawat gitu tah ngecelakna hiji eta cai anu terbuat dari cahaya teh jadikeun malaikat ku Gusti Allah. Terus naon pagaweanna eta malaikat teh saun Kangjeng Rasul ya Jibril naon eta pagawean malaikatna pagawean malaikat ya Rasul nyaeta istighfar taubatan minta tobat pangtobatkeun eta jalma anu macakeun sholawat. Alhamdulillah hayang urang gitu dibacakeun istighfar ku malaikat baca sholawat terus unggal poe di imah aya maca perjanji di aya mingguan aya. Alhamdulillah gitu ya teh kudu sohor ieu teh tah urang teh numpang ka Kangjeng Rasul anu geus kasohor. Contohna kieu contohna Mang Hotib aya Mang Hotib aya keneh Mang Hotib aya Mang Hotib dia anu terkenal ya di kampung marga mana Pasir Angin di kampung Pasir Angin teh anu terkenal teh Mang Hotib kacida imahna agreng gedong sigrong limpah ruah rezekina sawahna lega kamakahna satahun sakali amin. Doakeun Mang Hotib amin. Pokona masing saha anu teu kenal Mang Hotib kabeh ge wauh ti ujung ka ujung ka Mang Hotib wauh. Kasohor Mang Hotib teh reseuh. Der we aya Mang Udin, anu ngaran Mang Udin di dieu. Aduh nginjem ngaran sakedeung. Namun ngaran mudah-mudahan Mang Udin dijadikeun ahli surga amin. Der we aya Mang Udin teh imahna gigireun Mang Hotib. Nu terkenal teh Mang Hotib teh. Mang Udin mah teu kasohor, teu terkenal. Eueuh nu aweuheun ka Mang Udin mah eueuh. Tukang ojek ge eueuh. Komo tukang beca ge eueuh, supir angkot eueuh nu aweuheun ka Mang Udin. Hiji waktu aya dulur Mang Udin ti Subang. Da Mang Udin mah awalna ti orang Subang Mang Udinnya. Ini carita we. Dulurna ti Subang Mang Udin datang ka dieu nanyakeun alamat Mang Udin, dia hareup naroskeun. Kang naon bade naros ai bumi Mang Udin di mana? Mang Udin di pan loba. Aya Udin sedunia. Aya loba Udin teh. Cenah nu mana Udin teh eueuh teh apa? Eta dasna bumi na teh caket Mang Hotib gigireunna pisan parempet jeung Mang Hotib. Oh, Mang Hotib, apal Mang Hotib mah? Warna catna teh biru Mang Hotib mah. Ya. Warupeunana aya kolam laukan Mang Hotib mah. Tukangeunana kolam renang, mobil lagi opat. Perkenal we manehna masuk sedekah ka itu ka dieu. Apal Mang Hotib mah. Hayu urang anjeurkeun mun deukeut Mang Hotib. Tah anu diterkenal teh Mang Hotib atawa ka Mang Udin eta tukang ojek. Mang Hotib. Tapi Mang Udin karena deket teh jeung Mang Hotib jadi we apaleun, bener teu? Jadi we ka bawa-bawa tah urang ge ka bawa sohor di mana engkeun di yaumil akhir padang mahsyar. Ummati. Ka dieu kabeh tah urang dieu anu miluan muludan kabehanana milu ka geroana ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu tah. Nu sohor mah Kangjeng urang mah nebeng sohor, betul. Ada nu nebeng mah ngeunah atuh. Bener teu nu nebeng ngeunah ceu, bener teu ceu. Ngeunah nu nebeng mah ini berangkat ke Jakarta. Mang Hotib milu boga mobil ngapoe ka bolak-balik ke Jakarta. Deuh Mang Aca aya di Mang Aca. Ieu aya kabeh. Pak RT aduh hampura Pak RT ya Allah Gusti hampura. Urang doakeun Pak RT Mang Aca jeung ahli surga amin. Nambut ngaran aing nyebut-nyebut ieu aya ek masaha ngaran naon atuh bingung. Mang Aca hampura Mang Aca
Ya, contoh. Hidung mah Eta mang hatib terus bolak-balik ka Jakarta ngapoe. Ai mang aca teh can nyaho mana Monas Jakarta can nyaho. Cek mang aca ka mang hatib, da mang hatib babagur atuh teh dermawan. Mang hatib naon ca euy? Kira-kira ka Jakarta kumaha rame? Jakarta mah gedung bertingkat, terus puting oge rame pokona mah. Jakarta mah. Resep we ca. Hayang atuh milu ka Jakarta. Hayu subuh-subuhnya berangkat subuh-subuh milu dar mangacak ketok panto Mang Otip Assalamualaikum Mang Otip Waalaikumsalam saya teh mangacak ek milu teh lain ke Jakarta rek milu atuh soalnya geus sarapan encan cing urang teh atuh urang mah bubur ke dihareup nu nebeng mah ngeunah bener teu nu nebeng ngeunah tah sarapan can encan cenah ke dihareup cenah urang ngabubur alhamdulillah cek mangaca alhamdulillah aing gratis ang bubur nebeng ngeunah nu nebeng mah mas ayo aca ayo naik kan mobil parkir diukna ge di tukang deui kos bos diuk di tukang mung dihareup sieun karena naik mobil diuk di tukang kos bos nu nebeng mah ieu teh santai we culang jeung ningali ka itu ka dia anu nebeng mah ngeunah bener teu Mang Hatib teu boga mobil nyupiran teu nyupiran kieu teh emang aca ngeunah nebeng mah cicing we kieu ngeunaheun ya itu Kang bubur ayam Cianjur dihareup aca sarapan heulanya atuh wios ngarepotkeun sarapan can sarapan kuring sarua hayu sarapan nu nebeng ngaluarkeun duit teh 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 diurun milu ka tukang bubur milu teh ka tukang bubur milu diuk dahar bubur milu teh milu teh mangacar bro bagi Mang Otip mah kurupuk saeutik ka cemen mah kurupukna cing loba lapar meureun kurupuk cing loba kurupuk lobaan naon deui kacang lobaan sambal ge 2 sendok kecap nu segala rupa make sate teh geuningan jeroannya got eta geuning aki ampela kaca 3 sakali peujit 3 genep atuh santai we cek Mang Otip teh sok cing seubeuh sok terus sok tenang we maca ulah era-era sok aduh ngeunah teh nu nebeng nu mayar saha nu nebeng apa nu mawa maca mayar teu teu teh ngeunah teu nah beres asup deui ka mobil ngarokok bareng tah rokok bareng asup ka mobil nu nyupiran nu nebeng apa nu boga mangaca diuk deui di tukang celek diuk atuh seubeuh daang bubur loba sate genep bener teu cain teh panas 2 gelas ngerokok super sabatang duk ada eta mah Mang Aca dok nunutan kieu ngeunah teu ngeunah nu nebeng mah bener teu ada Mang Otip make we dan Mang Aca teh budang Suzuki ka mana Mang Otip ieu teh Jakarta lah sanes Bogor keneh orang ka pom bensin heula itu pom bensin pura-pura deui sare Mang Aca teh daerah teh mayuran yang beli bensin atuh nu nebeng mah sare deui kieu we kerek bat Maca geuning sare Mang Aca teh keugem bae eta bensin make duit saha Mang Otip bere full tank beres dik deui init ka Jakarta sampai ka Monas eta Mang Aca nyampe teh ka Jakarta nyampe wah ternyata datang tiuk pas koreja teh hudang geus nyampe mah di mana ieu teh Mang Otip tos dugi maca di Jakarta alhamdulillah tuh Monas eta Monas tuh gedung bertingkat Allahu Akbar ciptaan Allah luar biasa kagungan Allah tuh nyampe teh balik deui ge dianterkeun ka imahna teh Mang Aca ngeunah teu ngeunah tah urang teh nebeng ieu teh ka Kangjeng Rasul nebeng urang teh anu ahli jannah nama Rasulullah sallallahu ahli surga nama Kangjeng Rasul sadayana oge tos di surga Rasulullah mah ayeuna ge namina tos terpangpang ta urang nebeng supaya urang nyampe ka surga urang kudu daek kamulyakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu ku cara naon tah model kieu maulid itu ngeunahnya nebeng hungkul milu jeung Rasul disafaatan tah eta gitu
Eta urang sohor jadi urang teh numpang kasaha ka Kangjeng Roh kudu ikhlas urang teh anu ieu ngayakeun muludan anu sedekah nu 2 juta nu 3 juta kudu ikhlas supaya urang kabawa ka surga ieu mah anu mere 100.000 bari jeung guru tu geus beresna ditanyakeun ka panitia ka dieu kumaha teh laporanana pan aing nyumbang muludan teh 100.000 coba tuh laporkeun duit teh sabaraha pake naon wae ka mana wae kiai mayar sabaraha teh eueuh mere 100.000 oge wa mun diduduk eta tuh nyatanya ka panitia keur mah panitia teh stres capek kurang sare bener teu udah ditatanyakeun Gusti moal agung berarti teu aya nu kitu aya itu geura aya keneh wae di dieu kumaha atuh aya wae di dieu mah bingung weuing euy sugan teh di ditu wae kembalilah udah ieu mah teh sangaja henteu teh sangaja lieur Allahu Akbar saking liurna rek nginum heula bismillah ya Allah ya Rabb Gusti aing geus sajam dulu ieu can beres deh ya beresin lah sagedeung ya loba anu kitu ternyata urang doakeun cing saladar amin da urang teh kudu ikhlas ari ikhlas mah jiga gula hiji dua tilu sugan teh kuring wae nu geus tunduh dengan ibu-ibu geus tunduh geuningan sakali deui ari ikhlas mah jiga gula hiji dua tilu ari ikhlas mah jiga gula nah jangan milih jiga gula heuh teh ikhlas kudu jiga gula tuh sok ieu mun ieu diisian ieu mah cai herang gula dar diisian teh cai teh di gulaan teh manis disebutkeun teh gula sebutkeun teh gulana henteu sugan teh gula henteu teh amis we disebutkeun teh kopi ai kopi eta kopi liong teu make gula mah teu ngeunah atuh geus dikocekeun meni lekoh bener teu suruput teh kitu suruput disuruput teh geuning ai kopi mah di kopi eueuh kopina ieu mah kembali atuh geus ulah mah panitia ulah ieu mah kopi ye ngerokot teh kieu geuning tuh gitu ai kopi mah itu ieu mah geuningan cai atah cai atah da nu asak mah amis teh mangga hoge mun asak mah amis ieu mah atah dan teu amis cai kopi make gula kocekeun aduh pasti ya amis pahit napas ya ieu kopi mantap amis pahit napas eta gulana disebutkeun teu henteu eta gula teh kabjen teuing aing mah ikhlas aing mah bener teu kudu disebut tari ikhlas mah kudu jiga kopi anu nikmat kopi anu ngeunah kopi naon di dieu sugantara ngaropi di dieu nya kopi kapal api lain kopi menang menta dah ngeunah mah eta tuh kopi menang menta teh ngeunah nih mah teh pokona mah ajib can datang ari ikhlas mah kudu jiga kitu urang teh numpang sohor ulah sok hayang dibuka-buka menang nyumbang sanu ditanya-tanya ka panitia jeung sarupa ongkona urang teh nebeng ka Rasulullah tapi urang teh ikhlas sarua jeung bohong kitu tah eta luarna sok ayeuna jerona wa di luar sohor jerona wa lila keneh wae teh kembalilah jerona wajib model kumaha wajib jerona teh pituduh ti Rasul contoh ti Rasul laksanakeun itu nu wajib contohna kieu aya Pak Sekdes di rencangan sim kuring tos janten Sekdes alhamdulillah teu ngimpi-ngimpi acan sugan ngimpi rek penak sareng Pak Sekdes Robi di dieu alhamdulillah kapenak di dieu Bapak alhamdulillah aya dulu di Cigeudeg Pak Sekdes
Alhamdulillah. Mudah-mudahan mantenna ku Allah Subhanahu wa taala tami-tami kabarokahan amin. Dibeungharkeun amin. Beunghar amal, beunghar harta amin. Dimuliakeun dunia akhirat amin ya robbal. Ieu Pak Sekdes menang surat ti Bapak Jokowi. Presiden lain Jokowi teh. Menang presiden, menang surat ti Bapak Jokowi. Cek Bapak Jokowi kieu. Kepada yang terhormat Bapak Sekdes Bapak Robi Guntara usahakeun. Dengan ini saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat ke Bapak Sekdes atas atas keteladanan di dalam kinerjanya. Maka dari itu akan saya kasih hadiah dari Presiden langsung, yaitu berupa pangkat menjadi Bupati Kabupaten Bogor. Alhamdulillah. Amin atau amin. Amin. Bunga teh eta Pak Robi. Pak Sekdes bunga teh. Bunga saking bungahna menang surat di presiden dibaca we bener teh. Baca dek sarete buca kepada Bapak Robi Sekdes. Anda telah teladan menjadi pekerja teladan, maka akan diangkat jabatan menjadi Bupati Bogor. Bunga tuh tinggal ikut dekat tetangga. Mang baca teh bener teh ngimpi lain ya. Coba baca, dibaca deh itu kita tangan teh. Bupati Bogor. Gagah euy. Heunya di bupati, di pasar eta ti saha surat Jokowi. Presiden. Moal manggil jeung dulurna jeung gede. Cing bener teh asa ngimpi jeung bacakeun baca. Ya. Jadi Bupati Bogor. Bener itu saya. Jokowi sih presiden. Bangga eta. Hayo we dirinya padahal eta tanggalna ditunggu pada tanggal 23 Oktober 2021 harus datang. Teuing ka pohonna hayo we dibacaan ka itu dipamerkeun ka itu ka dieu kabeh. Teu kata tanggalna ka babaturanna ka lurah ka sekdes ka babinsa padadan. Coba pang macakeun. Padahal geus tanggal 25. Gagah Ibu Bupati. Iya, bener ya mah Pak Jokowi ke presiden buru ditinggali geus kadaluarsa. Aduh, Gusti mago. Kumaha tuh? Hayo we teu datang ka itu perintah nama teh dilaksanakeun jadi gagal bener teu? Tah sarua urang oge. Hayo ku Rasulullah ditintah salat berjamaah, ku Rasulullah titah maca Quran, ku Rasulullah titah sedekah dicontoh-contohkeun ku Rasulullah, tapi urang teu ngalaksanakeun naon anjuran ti Rasulullah sarua jeung menang surat hungkul ngan dibabaca we, hungkur pamer ka itu ka dieu bener. Tah kitu. Kahartos. Aja contoh deh hiji. Saya jam sepuluh teh. Jam 11. Seberapa kuat keneh? Nu bener. Ada kuring geus teu kuat. Jam 11 sejam leuwih. Kembalilah. Hiji deh contoh. Contohna kieu. Dor misalkeun ieu Luna Maya, anu ganti nama. Aya nu ngaranna Luna Maya di dieu. Malah aya ada artis teh. Nginjem buluna, nginjem ngaran. Luna Maya gawe jadi pembantu. Luna Maya gawe jadi pembantu di mana? Di Bapak Sekdes Robi anu geus jadi bupati. Lur, Luna Maya teh gawe. Eta mah Pak Robi hiji waktu ya Pak Bupati Robi erek angkat. Nyaeta ka Bandung ngajalankeun tugas. Cek Pak Robi Pak Bupati ka Luna Maya kieu. Bibi mohon den aya nampat gitu meureun ka anu ngambil aden mohon den aya naon ka dieu. Ieu abdi bade angkat ka Bandung tugas. Omat ieu tingali hayam Bangkok si Jagur Paraban isuk-isuk keneh jam 6:30 make anu sarden jeung segala rupa tah. Terus itu toko bukakeun ulah ditutup terus ieu tah beresan naon segala rupa kabehanana bereskeun nya siap Pak Robi siap di angkat eta Pak Bupati Robi teh pas angkat Luna Maya pas Bupati Robi ini Luna Maya ge ini keluar dor weh ngomongkeun ka alusanana Luna Maya
di alus-alus eta parobi teh. Ih, saya mah boga dunungan Bupati Bogornya eta Bapak Robi. Yo, menikyu bagur pokokna mah tahajudnya rajin, salatnya rajin. Naon sakumaha pokokna bagur. Kabeh eta sadesa ieu si Mekar Jaya kabeh di bejaanku namanya. Beres tepikeun ka magrib. Ngagul-ngagulna parobi teh. Dere datang parobi teh di Bandung pas dugi teh nyeta pas jam 5 datang teh eta pembantuna lumamaya eueuh di imah. Kumaha tah ngamek teh? Datang. Ka mana ieu Luna Maya? Luna Maya. Eueuh, untung mah kunci asup aduh ya pabalatak keneh. Hayam paeh si jagur dari Paraban. Aduh eta ceuk parobi bingung. Datang Luna Maya teh. Di mana wae Neng? Aduh Aden, ampunten abdi teh sudah ngaprak ke sana kemari, sudah ngagul-ngagulin Aden Robi, bahwa Aden Robi teh rajin tahajud, sedekah lain sebagainya. Eta Bupati Robi ngamek teh. Hah? Hayamna kasayangan anu harga 50 juta paeh. Ngamek teh kira-kira. Ngamek atuh. Da parentah nanti dilaksanakan. Hayo we sia ngagul-ngagulkeun aing ka itu ka dieu. Hah? Hayo we supaya terkenal. Ai parentahna teu dikerjakeun mah jang naon meureun cek parobi bener teh. Ya ngeunah wae. Kumaha aku teh ngakesiwer ke sana kemari ngomongin parobi supaya dikenal. Lain kitu carana laksanakeun parentah urang cek paro. Mata kurang kudu ngalaksana. Ayo alus katingali urang, tapi jerona ente dilaksanakeun, pasti urang teh moal meunang nana naon. Contona jam dinding aya. Aya rek ningali jam pastina jam sabaraha. Jam dinding di alus. Yo, dor WDKM di dieu teh subuh-subuh teh datang ke masjid pas datang dulu. Geningan karak jam 3:30 can waktu subuh. Balik deui we. Pas balik ka imah cicing duk goleh aya nu azan. Geus azan ieu teh, balik deui ka masjid ari pek teh eta jam di masjid. Paeh. Sakitu alusna paeh. Eta jam anu penting, gedena jam bari jeung alus apa nu jero utek-utekannana? Hah? Anu ditingali naonna? Waktuna anu cerak bener teh. Ai pek itu pantesan paeh manfaat teh. Henteu. Matakna ti ayeuna ganti batu urang, ganti cas hate urang ka Gusti Allah, jalankeun karena Allah saparantos muludan, jalankeun perintah nanti Gusti Allah sareng Rasulullah sallallahu da teu pantos ieu gagahna model kieu baju eueuh bukaeun di dieu mah. Betul. Tapi hatena teu isi ke Gusti Allah. Teu aya ngalaksanakeun karena Allah. Goreng ke Gusti Allah modar sia mah. Bener tuh. Hayang ka tejo, hayang ka sohor. Bener tuh. Teu saeutik kiai ustad naon gara-gara mun eueuh amplop teu kana mung datang. Bener tuh. Ustad hayang dihormat sebagai ustadna. Pak Ustad, amun teu disebut ustad mah tara ngalieu. Ngaranna teh misalkeun Ujang. Jang ka mana Jang da moal ngalieu atuh. Bener. Kiai hayang disebut kiai na, tapi jerona awahan eta mah paeh ceuk Gusti Allah ge modar sia mah bener teh. Mata ke jerona urang ngusul ka Gusti Allah ti ayeuna parantos muludan wengi ieu sadayana robah sadayana masjid pinuhan silaturahmi jalankeun sedekah jalankeun jeung sarupa ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal hadirin dulur sadayana tos katawi geus tararunduh sakitulah nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bilih jeung bilih ayat cariosan nu kirang mernah kana mana rek dihampura rek hamburanya sakitu hapunten sakali deui ka para guru ka para kasepuhan para aulia para kiai sadayana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.